Jauh-jauh ka Gunung Kencana niatna nyiar sop duren menangna es teler. Nah jadi caritana di dieu aing rek OTW jeung anak bikang jeung anak laki sagala nya soalna ieu sari hayang ka sop duren teh ngan ayana jauh di Gunung Kencana atuh heudak jauh perjalananna geh ti aing mah sekitaran 1 jam meureun paling lambat sih. Atuh ngan jauh-jauh gedak beak bae tah di dieu singkat cerita geus datang beh ka Gunung Kencana anu kenal wawuh toel bae tah di dieu ge rame soalna keur aya nu lomba jigana atuh heuh ngeun tah bae mah tetep da ka tujuan utama yaitu sop duren atuh heuh nya geus kabayang teh di jalan ge ngakan es duren sop duren mana ting-ting ngeunahna. Tah singkat cerita geus datang ieu ka tempatna di dieu ge tah milih-milih horeng datang ka dieu eueuh dak sop duren cenah ge durena abis atuh heuh pan aing bingung rek kunaon nya aja aing tujuanna mah pan sop duren bae ieu mah ai eueuh aing lieur tah deuleu burung ku dari yang nyiaran ti tadi teu meunang-meunang. Atuh daripada bongkornya dak geus jauh-jauh datang ka dieu atuh geus mesen nu aya bae nu penting mah seger. Tah sambil menunggu di dieu heuh dak ulah pohonya neuleuh pemandangan deuleu tah nya dak heuh pemandanganna ge sakieu mah indah. Tah teu kebel deui geus datang ieu pesenan heuh di dieu aing dak mesen baso jadina mah jeung ieu es buah jeung es teler rada kecewa sih eueuh nu diharapkan tapi atuh heuh dak ieu ge hetiis bae kana pamikiran tah jasa sarua bae ieu ge es daripada tah mah eueuh nya ieu. Atuh heuh janggeusna mah ieu es teler isi ieu heuh atuh heuh ngahuak-heuak alah batana naon poho ngabagian batur atuh heuh nya pusok laga teh hayang kanu ieu hayang kanu itu tah di dieu babaturan aing mah dak dahar atuh heuh cenah ge teu boga kejo aing teu nyangut teu masak di imah juga nek niat dahar bae ka dieu ge.